Assalamualaikum baraya kumaha daramang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk pagi hari yang cukup cerah ini kita menikmati keindahan pagi di kawasan hijau Kota Tasik, tepatnya di kawasan perhutani Urug, Kota Tasikmalaya. Supaya tidak terlewatkan dan tidak mengganggu baraya semua dalam menikmati keindahan alam ini, mangga wilujeng baraya.
Bapa hidup hirup sing pinangi bagja. Doa tilu jadi bapa sejak dipenta mugia abdi sing pinangi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangkan hirup teu kata langsara. Hirup Bapa anu saha kieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris ku ilmu nu aya. Alhamdulillah baraya sakitu nu kapihatur vlog pagi ini cukupan sampai di sini. Mohon pamit sebelum pamit seperti biasa mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai atau like, komentari dan bagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Salam baraya, hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur geus lincak dewasa niat arek urang tarima ka Bapa anu ngayuga diri abdi nu teu weleh baha. Duh gelis jimat awaking hidup anu jadi tiang kaering ujung tinu jadi bapa hidup hirup sing pinang bagja.